teuing aya milik. Poe ayeuna can keusian pisan ieu beuteung biasa wayah kieu teh ulen maeis jeung kopi ABC kitu tah. Can keusian pisan we. Japati budak ngisi paraban acan cek ketempona lalintuhnya ngisi paraban meureun da anu begang mah iwal ti kuring berarti kuring ieu can sarapannya sing sugane aya milika dek ngorehan nya abang Japati lamunna modal teh di mana we cretna abang Japati modal teh di mana we alah aya koin euy usahanya. Wow. Tapi ieu mah koin baheula. Payu kitu. Cika orang pecakar dibelikeun ka warung. Hayang nyaho. Ya kuring tisuk-isuk can kaasupan naon ya. Lumayan. Jangan ganjal beuteung. Poho pajero can dipamasak. Ada ya? Ya kuring boga koin kieu payu teh. Ningali mana koinna? Ieu teh koin baheula. Yeuh, baheula mah ieu koin ieu teh menang sagala. Yeuh, itu menang sagala koin ieu teh nya bisa menang beas, bisa meuli kontrakan, bisa meuli calana jero ge losinan, BH losinan. Ayeuna mah teuing payu moalnya ieu urang dibelikeun ya tisuk-isuk kuring can ka ieu ieu pojit yang ngerebak. Ieu mah duit baheula atuh ce. Emang payu keneh? Ieu duit teh sajarahna panjang. Ieu teh ieu ulah ieu lah intina mah ieu duit teh hoki sok pokona mah dijamin lah euceuk moal ngabohong. Bener alus ya tinggal heran kieu moronyo ieu jiga bibir euceuk alus sok gerak. Atuh secara panjang mah atuh ieu mah teu bikeun ka museum nu dibalanjakeun ka dieu atuh. Bikeun ka museum biologi atuh. Ya, urang dianteur ada ka museum kan dibelikeun. Terpayu kitu ieu duit teh. Kalau tadi nama gede harapan gitu urang kalau ngejual gitu menang-menang gorengan gitu kitu kupat tahu gitu urang jang dilaman beuteung tisuk-isuk gitu. Tapi memang ieu teh kuduna mah asupan museum teh kudu jeung urangna da soalna percuma ieu duit rek sanu nyekel da kudu mah goler kieu mah asup ka museum jeung kuringna mah meureun bisa bari fashion gitu urang teh bari senyum Pepsodent geuning gitu Mil bae atuh ce sakurang teh payu mah tadina panya teh payu Esuk deui mah balanyana ke duit bener nya ulah duit nu kitu. Megenna ka euceuna. Heeh. Nonton TV sugan we aya berita. Naon perang deui jeung perang deui berita teh. Kumaha sih? Selamat Wayakio pemirsa. Kembali lagi bersama saya Udin di Bocit News Update. Kali ini lagi viral uang koin jadul kini ramai perbincangkan di sosial media. Warga sedang berburu koin tersebut karena bernilai puluhan juta rupiah. Hargana gede geningan aya duitan sugan teh payunya eta duit.
Benernya teangan lah si Eceuna. Wah, kebenaran si Ece. Ada ke mana? Ayo cara kemana? Ada ke Ece. Dek naon? Ai koin aya keneh. Koin nu kamari. Nya nu kamari. Jang naon nanyakeun koin. Mun aya keneh hilian lah jeung beas. Embung. Hilian lah jeung Indomie jeung beas. Bae jeung rak piring oge. Eudeuh di hilian. Embung. Iya, koin. Mau dibikeun. Geus geunaheun paranting ngerok salaki kuring. Malahan mah dedeyeun hayang sagala dikerok. Kerok tonggong, kerok bujur, kerok. Apa kana ngeunaheun ieu mah? Mau dibikeun. Sok atuh buru hilian lah jeung motor, jeung magicom. Sok ku abi bae di hilian, eudeuh jeung sawah. Sawah-sawahna sawah batur bae dibikeun sok ceuk. Embung. Ai embung kudu kumaha? Bye-bye. Nakunaonnya eta si Iwin make jeung hayang nukeran koin. Make sagala dikaluarkeun bae sawah. Wah boh ieu koin teh euy. Aya hargaan. Mau dibikeun ku kuring.